Anu hajat kuasi kuari masang palang-pang di jalan ta eta teh haram. Lain paranti masang palang-pang di jalan wajang kelancaran aktivitas. Kecuali nyana mohon kanu berwajib sahibul wilayah aya deui alternatifna nyana memohon lantaran eueuh deui ieu tempat ngan ieu-ieuna alternatif jang miceun ngabuang kitu aktivitas leumpang aya eta mah masih dimampu asal nyana menta izin ka sahibul wilayah setempat kudu jelas sabaraha jam bakalna teu meunang disewakeun ku pamarentah ge lantaran lain nu nyana. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in bana jidarahu lan lamun ngadegakeun ya si wong ing tembok ya si wong mailan halekang condong ila syari'in maring dadalan agajalahin magaiku kaya jendela au mustawian atau halekang ajeg Pamala maka condong ya jidar wasakotolan logor ya jidar fala dhamana maka ora ketumpuhan iku wajib wagilalan dan ucapakeun apa-apa in amkanahu lamun ngongangkeun hu ing wong hadmu apa ngarubuhkeunana ing jidar islahu atau matutkeun ing jidar domina maka ketempuhan ya si wong wala usakoto lan lamun lagar yama banahu bitariki kalawan dadalan fa'athara bisyaksun maka dipaleset bihi kalawan suku tok sakoto saksun sabawang sewiji awet talib pamalun atawa rusak apa harta fala dhamana maka ora ketempuan iku wajib bil asahi dalam mungguh qaul asah walau daralan lamun ngalungkeun ya si wong kumamat ing sakeherun tahwa bitihin lancang kang samangka itorikin dalam dadalan famad munun magai gokang dan tempuhakeun alal asahi ngatasi mungguh qaul asah Sateacan urang nerangkeun pangawasan urang bacakeun heula Fatihah nomor kahiji almarhum Ibu Arkaci binti Rahman, 2 almarhumah Ibu Rawisa binti Undana, 3 almarhum Bapak Muhammad Arsana bin Unsa, Kampung Situ, Kecamatan Baros, Serang. Masyaallah.
Hadiah ya hadiah dari Cayur yang lagi dirawat di Siloam. Akhir dari keluarga besar Haji Husaini, Jalan Sukamana 7 Tangerang, Toko Emas. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah dina minggu ieu urang masih keneh dipaparinan nikmat sehat, nikmat afiah, leuwih-leuwih nikmat anu bakal nungtun urang ka surga, yakni nikmat iman, nikmat Islam. Ku nikmat-nikmat etalah urang bisa ngalaksanakeun perintah Allah nu dina sahye urang thalabul ilmi, hayang meunang ilmu nu bakal nungtun ka Allah, ilmu nu bakal mukaakeun hate urang ka Allah, sehingga ku ilmu etalah urang bisa mengenal Allah. Pelaksanaan dina bulan Rajab ieu melalui kanyaho urang nu geus dicaritakeun di awal, urang teh ngadeukeutkeun diri ka Allah ruruba melalui puasa di bulan ieu. Alhamdulillah sakabeh jamaah nu ngaji ka dieu mah puasa kabeh. Kanyahoan puasana berita ti tukang uduk beak uduk kabeh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi puasa kabeh. Puasa ayakan. Tirbo, Kemis, Jumat, Sabtu, Minggu, urang kalima ayeuna. Aya nu nanggalkeunna Kemis kaopat, berarti sarua bae. Ulah masinikeun Rebo jeung Kemis, nu penting urang ngalaksanakeun. Aya nu ribut Kemis Rebo teu puasa. Ributna doang. Mudah-mudahan nu geus puasa dibere kuat, dibere tentrem, nu encan puasa dibere daek puasa, jeung mudah-mudahan dibere kekuatan ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Urang nuluykeun eusi pangajian urang nu ku urang kuari keur dibahas mengenai tentang kisos, tentang diat, patali jeung gangguan-gangguan di jalan nu
sakumaha geus dibahas di awal bahwa jalan eta merupakeun sarana anu sangat vital lantaran melalui jalanlah bakal lancar seluruh aktivitas ngantor di berbagai kampung ka kota jalan lancar mangeunah tarolah di berbagai kampung ka kota Tangerang atawa nu ka Jakarta lancar berarti ngeunah nu dagang jalan lancar ngeunah gangguan al-irtifaq bisyari' masyrutun bisalamatil aqibah lorong-lorong jalan disyaratkeun dengan keselamatan akibat wayana sakitu wajib bagi pemerintah ngabangun sarana jalan mun can aya dibangun mun geus aya dirapih-rapih ulah aya cuglak-ceglok jalan teh ulah aya sambunganana teu rata sambunganana genjlong miring nu hiji handap nu hiji luhur berarti pemerintah mariring otakna kabeh diisyarahan ku jalan teu akur nyambungkeunana bupati miring camat miring lurah miring wabeh mariring cek bupati kok ke aing-aing teh mah urusan PT atuh sia teh teu neuleuh kan sia pamimpinna deuleuh atuh pagaweana buah sia beres apa henteu pan sia digaji ku aing ku rakyat pajak dinaikkeun 100% jangan gaji sia pan hulu sia cabok sia ku aing tungtung nama teu beres bepan urang. Itulah uneg-uneg masyarakat terhadap pemerintah ketika tengurusan pemerintah terhadap rakyat sarana rapihan ulah jadi bendueun masyarakat nang milih pamimpin teh mahal hargana amanat eta setungtungnya ngalaksanakeun amanahna di akhirat hampang lamun teu ngalaksanakeun amanah khianat ngaranna di akhirat nyana bakal kakrebekan di neraka jahanam sakitu beta entak wari keur dimasalahkeun permasalahan patali jeung jalan wa in bana jidarahu mailan ila syarin kizaid ngabangun pager luhur lantaran nyana jadi DPR haju enggeus embung wauh jeung masyarakat teh di pager imahna pagerna pas di sisi jalan DPR boloon atawa tadi nama susah guari dagang limbah aya bahasa babaraha kendaraan di jero imah di pagerna luhur pedagang boloon kayak kos aja ngabolon-bolon kieu nu mentak boloon teh
setiap sarana nu dibikin ka urang ku Gusti Allah teh injeman didinya aya panitah urang dibere ilmu ku Gusti Allah tata dina mah teu boga ilmu barang dibere ilmu aya parentah aing mere ilmu ka sia lain sakadar mere ilmu sampaikeun ilmu tanpa hayang imbalan-imbalan ulah sok hayang umplap amplop jangan teu cenah hayang ge eusina boloon ulah hayang mulya-mulya asal teu di kasuran bae ngajang hilek ulah hayang mulya gagah agung asal teu disebut bae kiaina haju bae ulah hayu sampai eta perintah ketika urang dibere gagah didinya aya parentah berarti lain sagagah-gagahna aing mere gagah ka sia dibalik gagah pasti aya rahasia di satukangeun eta loba nu perlu dibantu-bantu aya jelema kabeneran nu gagah liwat aya jelema keur gelut lantaran urang gagah stop leungeun urang ka tengah minggir sia stop mulai wah jadi wasit lawan teman nu gagah budak diadukeun tungtungna da di balik gagah teh aya parentah jeung aya rahasia urang kuari tata dina mah teu terpilih jadi lurah, teu terpilih jadi dewan, teu terpilih jadi bupati. Ketika terpilih di Bang Baluan, aya perintah ti Gusti Allah. Laksanakeun sia sebagai khudama, sebagai pelayan masyarakat. Ketika maneh ngalaksanakeun, berarti sesuai jeung teu ngalaksanakeun, awas. Aya perintah. Ketika orang sugih kuari aya parentah ti Gusti Allah dibalik sugih lain usia teh sugih teh nu aing teh nyoba ka sia tadina sia susah kuari dagang jadi sugih ta aing marentah hiji kaluarkeun zakatna nomor kadua bantulah fakir miskin tuh eta kos kitu setiap aya nu dibikeun ka urang didinyalah aya perintah bisa nangtung sholat nangtung sia teu bisa nangtung diuk sia perintah teu bisa diuk gigir sia ngedeng teu bisa gigir nangkarak sia teu bisa nangkarak kicep sia teu bisa kicep kubur sia beres geus perintah teh selalu disesuaikeun masya Allah geus urang boga gagah aya nu gelut isahan kabeneran aya jelema ngaguling guguruntulan cakel eta gagah ngaranna aya jahe teu bisa leumpang akep eres yes. Neng deka mana deka bazar kumis bangun capek nama teu cenah teu mau motor teu boga sapeda sarua aya Mang Haji boga tanagar gede ieu diakep daek pot udah jasa saja yakep kurang rada dipencet-pencet bitis dasa etik aya parentah tuh masya Allah Zain ngabangun pagar ka jalan di sisi kemudian sabulan 2 bulan 3 bulan atawa sababaraha bulan mungkin tahun lantaran ngabangunan teu make selub ai bata gede tapi teu make selub ya otomatis moal kebel atuh lantaran eta bangunan teu diperkuat ku besi. Maka dengdeklah bangunan ka jalan tak ieu bangunan nu tata dina malempeng
kuari ka jalan condong atawa memang ti awal dicondongkeun ka jalan ngabanguna dikajalankeun kita jadi ngaganggu kanu liwat kudu mendek teh lah kudu mun simpangan teh perwis kudu aya nu eureun heula lah teh eta ngabangun jalan pager atawa imah ngaganggu kana kelancaran jalan ieu pakajanahin kos jandela bae tadi ngaganggu kana kelancaran jalan doraka ketika aya jelema naik motor teh nyaeun sugan teh pager atawa imah dengdek ka jalan kemudian naik motor teh kenceng saeutik salayakna kumaha di jalan ai praktea selip nabrak ka dinya paeh nu boga pager kudu dipaehan deui kabeneran paeman dengan sakadar potong doang bitisna potong nah ya dibawa ke tukang urut ternyata memang benar-benar potong maka iya gara-gara imah condong ke jalan pager condong ke jalan sehingga ngerusak batur datang ke potong tak eta nu boga imahna DPR Golkar potongkeun deui potongkeun bitisna punya di dunia dipotongkeun aman di akhirat ketika di dunia coba urusan jana aing bae pan ka kawasan aya di aing atuh kumaha aing bae teu dilaksanakeun lantaran di negara urang mah lain negara Islam negara demokrasi ngaranna doang demokrasi teh padahal marimba saha nu gagah nyana nu menang maka tungguan engke di akhirat tungguan di akhirat emang kumaha gitu begitu kiamat ba'as giring ka mahsyar yauma yafirul mar'u min akhihi wa abihi wa banihi wa ummihi mazlum neangan zolim lulumpatan kabeh anak neangan bapak neangan emak mun aya hak-hak anu teu tercumponi waktu keur di dunia minta pertanggungan jawab nu ngora neangan salaki nu wah nu kolot mah wuluh geus boga jasa mana ka haji mana ieu mana nu kolot menir rewigan teh kapan kuru awakna geus da ka mana lumpat aing mah neangan manghaji haji kunaon emang bohongan di dunia na aing keur ieu tilok digilir-gilir kuari geus aing mah dek nyalametkeun awak aing minta pertanggungjawaban ka haji wah ya hajina lulumpatan embung ka pagih jeung nu kolot karasa sia engke mah ya kuai wae nyana sia engke sia ta karasa mazlum nun teu beres di alam dunia na ku si zalim di teangan pernah ngaji di Cilongok sendal leungit nah ieu ka mana ieu kusaha ieu teangannya na kapang ya ieu nu malingnya heuh cenah nah sia aing enta bertanggung jawab nu mantak wani maling ge keur ieu nu kula paling pun ku ente satu-satu cek jadi ge man palanga pulinga pokona nu maling paling deui dan kuarina leungit motor tidak selesai di akhirat nu boga motor mah tetep bae bakal neangan saha pamalinganana wow rame engke di akhirat pun hayang rame engke gerege wow jelema minta pertanggungjawaban keputusan terakhir Mahkamah Agung MA nu kuari mah bisa dibuat-buat tapi MA engke langsung disebut paslul qada Gusti Allah Rabbul Jalil engke nu mutuskeun
pokoknya moal aya anu tinggalin sasir-sir acan. Masya Allah. Ya, nyana lempang si Madung. Iya di mana? Neangan nu boga pager. Emang kunaon abdi keur ieu potong aju teu dilanjutkeun lantaran nagarana lain negara Islam. Wai kula neuk botongkeun sukuna deui. Wah, neuk kumaha coba. Nu tadina di dunia boga hutang teu kabayar, teu dibayar, di akhirat diudag-udag. Nu di dieuna pernah ngatak di akhirat diteangan dikatak. Nu di dunia engke pernah ngadukeun kotok-kotok neangannya anak. Kotok bisa ngomong ke. Kotok deuk ka mana? Hei jak nyadat teh. Deuk neangan si Jepri aing aya jeung si Dedi. Yang kunaon ngadukeun aing kapanggih deuk lumpat ka mana jadi kurung ku malaikat. Pan malaikat 7 lapis. 7 lapis teh kieu urang di tengah, lapisan kahiji ubengan kahiji malaikat sama. Ubengan kadua malaikat kadua, samaul awal samaul sani terus. Ubengan katilu malaikat katilu 7. Malaikat penghuni langit 7 lapis deuk lumpat ka mana? Urang lulumpatan kade-kade tuh malaikat ke mana? Ke mana? Lompat dari itu. Iya, ulah ke mana, guys? Kunaon sia lulumpatan? Ayo sia, lompat ke mana beunang bae. Teu bisa disogok pan malaikat mah. Sugan saya minta perlindungan, saya sogok dah. Ama apa sogoknya? Di sana ada artis. Teu beuki ya gua ka artis cek walu. Boro-boro kuari baheula gawe gua teu beuki ka artis emang hulu sia. Teu bisa. Minta pertanggungan jawab. Insyaallah. Kos kitulah. Lamun teu ngaganggu, eueuh masalah. Mun ngaganggu, cilaka. Tak sing hade. Ya Allah. Wari kumaha lamun urang nenden pasir di jalan, aya umblukan pasir atawa batu di jalan, lantaran urang deuk ngabangun eueuh tempat diteudeun lah di jalan, henteu segera aya 5 genep poena komo datang ka ngumbluk di jalan digunakeun pake dagang mah. Kemudian aya jelema cilaka di pasir urang atawa ditumpukan bata urang paehan deui. Sebab jalan mah lain jang nunda pasir, lain jang nunda bata, jang kelancaran aktivitas lempang jelema di dieu. Ketika digunakeun lain parantina kaganggu batur, lain sekedar kaganggu, naik motor nyungsep di pasir paehan deui. Naik motor nyungsep di bata, potong sukuna, potongkeun deui sukuna. Ocot matana 2, ocotan deui cokel nu bosan. Haye siap tukang bata, cokel. Beres. Tak sing hade jalan. Rapihan, ulah aya gangguan-gangguan. Masyaallah. Siada tah jalannya. Geus urang bae kuari mah rapihan diri urang ulah sok nyieun gangguan di jalan teh supaya lancar jalan mah lantaran ieu mah manfaatin amah, kemanfaatan umum. Teu kadenge nan. Oh, trotoar jalan eta termasuk untuk kelancaran jalan ketika disewakeun ku oknum-oknum haram duitna doraka. Ketika kaganggu batur nu liwat datang ka rusak, tukang endog naik sepeda trotoarna kaganggu nabrak. Nu aya di trotoar kabeh endogna ajur wajib diganti.
haram teu meunang eta teh jang kelancaran di tengah jang kendaraan sisi jang ai nyimpang termasuk nu leumpang ulah diganggu di Indonesia mah aneh digedean ku pemerintah jalan kurang kumaha hebatna pemerintah urang tuh jalan cadas jembatanna gede bagus teh bupati teh ngagedean jalan dipake dagang dipake blon masyarakat blon goblok tolol ayo pemerintah kadang-kadang bagus kabangun ulah ge ngeuna ini pemerintah bisa nih akur ya bagus ya ayo aya dipuji mah puji bae bagus bae mah sesuai jeung aturan bagus ya pemerintah nyeun kalancaran tukang es di dinya tukang baso di dinya tukang cilok di dinya ka tukang cincin aya di dinya lamun ku urang dihaharuana kunaon atuh dagang di dieu pan mayar mamang ge kasaha tuh make gelang bahar oknum teh gara saralah tuh ngadahar duit nu kitu di kumaha ke di akhirat dagang mendek mah ulah nyawa-nyawakeun sarana umum teu beunang atuh sarana umum mah jang kelancaran lain jang disewa-sewakeun haram nyewakeun tuh mulai ti kuari urang jang diri urang bae salametkeun sebab kuari teu diadili di akhirat mah tetep bae urang bakal diadil rapihan moal kebeliruk di dunia rugi amat ngadaharan dinu kos kararitu lancarkeun jalan lancarkeun ya Allah ya Rabbi mustawiyan atawa ngabanguna kuari mah lain condong ka jalan ajeg rata ai tadi mah memang aja disorondoikeun ka jalan kaganggulah nu liwat baik eta teh imah atawa warung atawa non gitu ngaranna kitu pager dan lain sebagainya ngaganggu kelancaran jalan ieu doraka jeung nyana katempuhan kuari mah kieu ngabanguna lempeng kebel-kebel lantaran selubna rusak condonglah ka jalan sanggeus teh condong ka jalan aya hujan angin bru rugrug ka jalan tak eta teh bangunan nu tadina lempeng kuari condong ka jalan haju can kaburu kahadean geus namru manten ka jalan kaganggulah jalan haju aya nu liwat ka dinya rusak kendaraanana atawa jelmana potong teu katempuhan tama lantaran hiji ngabanguna lempeng kadua condong katilu condong nage lain ngahaja kaopat nambruk nage urusanana tama urusan teu ngahaja nu bogana maka samemeh dibenerkeun manehanana kaganggu datang karusak teu katempuhan lantaran teu ngahaja ngan wajib kudu segera diberesan. Begitu isuk-isuknya nanyahoun gegeraan pasang pelang. Mohon maaf kelancaran Anda terganggu sejenak. Mohon tadi dieu tah. Nyana kudu mawa pacu. Hayu jeung anak pemajikan, wabehan jeung minantu jeung incu kabeh. Ngaberesan eta rugrugan-rugruganana. Oh. Ayan wajah kuasi kuari masang palang-pang di jalan ta teh haram. Lain paranti masang palang-pang di jalan wajang kelancaran aktivitas. Kecuali
nyana mohon kanu berwajib sahibul wilayah aya deui alternatifna nyana memohon lantaran eueuh deui ieu tempat ngan ieu-ieuna alternatif jang miceun ngabuang kitu aktivitas leumpang aya eta mah masih dimampu asal nyana menta izin ka sahibul wilayah setempat kudu jelas sabaraha jam bakalna teu meunang disewakeun ku pamarentah ge lantaran lain nu nyana wakil cek sagaul main amkana hadmuhu wa yusahu domina lamun memang kongang hadmuhu ngarubuhkeunana ketika eta pager atawa bangunan teh doyong ka jalan geus aya meureun sapoe 2 poe 3 poe napannya ho meureun eta teh doyong berarti kan geus kajahoan ku kabehan geus secara hukum dicek adat ieu mah moal kebal deui ge bakal namru ka jalan ngegedebrug ta eta teh sakira-kira geus kajahoan kitu imkan dirubuhkeunana atawa diomean ku manehanana lamun memang geus kadeuleu doyong punyana diantep datang ka ngegedebrug ka jalan tetep tamah kos kitu mah kawajiban ngaganti sebab lawan ngantep na eta ngantep aya faktor ngantep sarua jeung sengaja nya aya tanggal buah di lahan manehanana ari pangpangna pangpang gedena ka jalan tata dina marada luhur kieu ngan cek pikiran urang ieu mah asana ieu kena angin asana bisa-bisa ieu mah ieu pangpang gede ieu rungkat kajen ku kumaha ge geus kabayang ku urang lantaran condong di luhurna kadinya haju diantep bae bener bae blu ka jalan aya jelema liwat teu jahoeun bruk nabrak eta potong doraka tetep kudu katempuhan bae nya ragaji gegeuraan waktu manehana nyaho ieu pangpang teh bakal ngaganggu cepat ragaji bila perlu tuar tangkalna ta eta kalancaran rapih jasa ngeunaheun jasa urang diatur ku agama model kos kieu ya Allah ya Rabb lancarkeun jalan dagang teu meunang di bahu jalan pang nu nyorondoi ka jalan kudu dirapihan jeung baheula peduli jasa pemerintah teh peduli jeung masyarakatna aya kakangkungan aya bangsa tatangkalan jukut dan lain sebagainya nyorondoi ka jalan isuk-isuk poe Jumat atau Kemis lurah geus nongkrong tong kerja bakti tukang tape dieureunkeun dagangna kunyana dieureunkeun ge dibeli maksudna tape naon kerupuk beli jangan jamu masyarakatna rapi jalan teh waduh ngebolong-bong kuari jalan dicor kakangkungan dan lain sebagainya ka jalan geus setengah meter ngalah jalan sugan lurah bentak jante RT atau henteu mentan duitna doang masyarakat itu kok mau masyarakat baja kepala nage kos gitu camat nyahueun camat sugan aya perintah henteu bupati deh liwat kadinya ngan ngomong doang kumaha ieu teh diberesan jalan ngan sakitu doang ngomongna bloon kabehan eueuh bae nu peduli jalan datang ka urang lamun ti dieu tah ka dieu jalan tengah dieu ka teluk Jakarta jalan gede eta ambrang ka sisi sugan aya nu peduli kadinya jeuh aju pernah deui nyola lah ieu mah geus kabehan beureun kabehan wabehan jadi jalan mah gede ka setengah meter mungkin 20 mungkin 30 eta teh kena kitu jukut dan lain sebagainya diantep dah tah geus kabehan meureun teu peduli kana sarana umum di zaman kula keur leutik mah masyaallah rapi jalan anu coglak-coglak ku masyarakat langsung dibawakeun batu dirapihan
jadi ngeunah tehnya aya bangunan lempeng condong ka jalan imkan dihadean atawa dirubuhkeun tapi diantep bae kabehan ge nyaraho ieu kunaon diantep bae datang ka bru nambruk ka jalan sehingga aya kerusakan-kerusakan batur kaganggu ku eta itu bangunan anu rusak domina katempuhan. Masya Allah kaji ini mah jang urang be nu rapi lantaran hirup urang teh nerus datang ke akhirat. Walau saqata bi tariqi fasarabi syahsun lamun bayaya kenteng atawa naon bae anu raga ka jalan pasarabi syahsun tali pamalun faladomana haji jelema ti palesed atawa aya nu rusak naon bae ku gara-gara eta nu ragrag faladomana fil asaf teu katempuan lantaran tengah haja satungtung tengah haja katempuhan kumaha lamun ngahaja walau torohamun kizain ngahaja malangkeun kumamatin berbagai pangruntahan atawa sampah-sampah termasuk usul bitihin cangkang samangka jeung sajaba-sajabana haju jelemat ti palese potong sukuna pamadmunun ala sohe katempuhan. Jadi antara ngahaja jeung teu ngahaja beda. Lamun ngahaja aya karusakan ka dituna cilaka katempuhan. Teu ngahaja ieu mah teu ngahaja teu kukumaha maksudna teu ngahaja teh model kieu model aya kenteng ragag pan eta mah tah kenteng ragag maka jalan atuh sahaja teu nyaho atawa pangpang di luhur emang pangpangna ge eta mah aman bae ngan ku lantaran teu nyaho kekes meureun jerona aju nambru ka handapan eta mah teu ngahaja urang beda aja ngalungkeun samangka teu ka jalan ngalungkeun sampah ka jalan ngahaja pan tah mah atuh komo di Jakarta mah geus aya undang-undangna ditangkep kuntung bae 500.000 urang ngarokok aju kuntungna dikajalankeun kanyawan ku polisi 500.000 sidang 500.000 ya polisi nu nangkepna jangan oh iya udah aman ya udah undang-undang teh teu jalan di urang mantak nurapih mah model di Australia mah betah urang cicing di ditu dina urusan kebersihan lantaran masyarakat peduli kabeh aya jelema ngadahar kembang gula es bonbon pohoan punyana kertas plastik desak gede eta bae dibalangkeun tak eta masyarakat ge langsung noel itu di Australia bantak Masya Allah rapih di Australia sekali-sekali zarah ka ditu ke Australia aya kuburan saja nanti aya ge teu nyaho di ditu ngan rapih we di Australia terrapih sedunia tentang kebersihan adalah Australia sadunia jangan menang predikatna tuh ya jadi orang di jalan mau ulah sanajan pemerintah orang henteu ngainstruksikeun henteu nyieun undang-undang emang cek agama ge tuh ulah ucan piceun bangsa ka jalan teh ulah mentak di mobil urang sadiakeun ember
besi urang ngadahar naon gitu ngaranna bubuahan aya cangkangan kaemberkeun ka tempat sampahkeun atawa ngadahar bacang pan ieu mah urang lembur mah lain ngadahar bacang bareng didahar pan kunyana teh rada basi ya kan nah dipijeun ka jalan di tukang aya motor aju naik motor kena nu basi teh ngaguling pan gara-gara bacang basi hahaha potong leungeunna eta kudu ganti ye gara-gara bacang basi eta siga ade ulah tetep urang sadiakeun di mobil tempat sampah ulah datang ka miceun ka jalan henteu kudu diinstruksikeun ku pemerintah nyeun undang-undang komo datang ka pemerintah nyeun undang-undang mah hebat pisan ieu mah keur henteu ge memang ku urang kudu dijaga jalan mah kudu dijaga rapihan jalan ulah aya kagungga kaganggu naon bae nya nu dagang di jalan doraka moal manfaat duitna kajen kumaha ge nyana andai kata jelema dagang di jalan kemudian untungnya na terus kabeli motor terus kabeli mobil tinggal tungguan sabaraha lilana engke ge motor mobil anu maling kajen kumaha sebab kena sumpah jelema dagang di jalan bego meureun hiji tah aya deset sialnya satu budak jalan pakai dagang tolol dua aduh hampir nabrak goblok tuh budak jalan dipakai dagang tilu tah aduh terus mah sapoe mah aya meureun bangsa 100 mah eta pando acak malaikat waduh ya udah 100 deh hari ini nih besok 100 deh terus be kabeli motor towel takujin paling geus paling muon nyana ceurik kunaon leungit motor jatena diteundeun karang samenit mah hasilna teh hasil dagang jangan jadi payah jasa dagang mah di mana di jalan hadege hadege tuh bogaan aji pokoknya wal beres kuari ambalaya pamalingan duh lantaran kredit haram teh iya jelema berupaya yang maling lantaran hasil haram engkena ge teu beres deui hasil dagang meunang ngaganggu batur diganggu deui ku batur nyana dagang ngaganggu batur hasilna diganggu deui ku batur kajen kukumaha tuh masya Allah amankeun jalan urang nyieun polisi tidur haram lain jalanan nu diganggu anak urang nu kudu di briefing ulah kena ka jalan sing hade pemake jalan teh loba ceng ulah sok ka jalan aceng mun liwat mun leumpang di sisi bae sing hade jalan baheula mah kolot nganasehatan urang sing serbit sia di jalan tah bahasa sing serbit boleh pang sing serbit naon eta baheula mah aya loba mobil motor sing serbit sia di jalan sing hade lain jalanna anu diganggu urangna nu dinasehatan nya jalan dipake dagang duraka moal manfaat kajen kukumaha ge akhirna tetep hasil dagangna bakalna diganggu batur deui kailah tentang soal diat ketika aya jelema cilaka di jalan aju kacilakaanana ieu kaganggu ku bangunan urang lah anu kena sanksi tak sing hade nu di sisi jalan mah aya di Jakarta mah lain deh di Jakarta mah jalan teh ya belah ditu loba bengkel belah dieuna entah belah dieuna memeh ka ditu bangsa sekitar 100 meter deui geus mulai diteuneunnan paku diteuneunnan paku di Jakarta blon eta Jakarta mah waduh kempes waduh ada pakunya urang keur kieu itu datang kenapa Pak ini kempes kena paku ya iya udah sono ada bengkel buku bengkelnya anak sono ada bengkel bisa aja eta aduh usaha teh datang ka kos kitu tah datang ka ngarusak heula kendaraan tah geus rusak deui kajenting sugih deuleukeun akhirna
mal beres ka jadi kuku wage ieu naon ieu iya mohon maaf saya mau bertanya Pak Kiai bagaimana hukumnya si pedagang ngasih THR kepada si pembeli tapi ada maksud supaya si pembeli tidak pindah ke si pedagang lain mohon penjelasannya atuh tabah sarwajeng mere aya karena haram gitu bae teman THR haram teman kemudian saya mau bertanya tentang muhalil. Seorang mantan suami berencana menyuruh temannya menjadi muhalil untuk mengawini mantan istrinya. Tapi setelah dikawin oleh muhalil tersebut, mantan istrinya langsung dicerai untuk kemudian nikah lagi oleh mantan suaminya. Pertanyaannya, apakah seorang teman tersebut sah menjadi muhalilnya? Sah, masalah. Yang kedua, apakah mantan istri tersebut sah dinikahi lagi oleh mantan suaminya? Sah, masalah. Dek naon tuh ya? Masalah. Iya memberen Kizaid boga pamajikan cerai, kemudian kita babaturna pangawinkeun tah pamajikan aing setelah idah. Beres idah dikawin ku babaturanna biasa jima. Jeung nitah ieu beureun sapeting doang isukna dicerai deui. Aju beres cerai, idah deui, beres idah dikawin ku salakina. Tuh sahu masalah. Masalah. Nama kos gitu ya. Kemudian ya non Pak Kiai saya mau bertanya, saya jadi imam di musola. Di akhir sholat lalu berzikir dan ditutup dengan doa. Doa saya pendek dan bisanya cuma itu-itu saja. Tapi makmum bisa baca doa yang panjang, yang banyak dan panjang. Memprotes saya, katanya ada yang kurang. Doanya kurang panjang, bagaimana? Kos gitu betul-betul kudu ditanya tuh Gus ya. Tinggal kieu bae sia nu bisa baca doa panjang ngadoa sorangan atuh gitu. Udah sesepira menta doa mah tuh. Menta doa ge. Jadi masalah bae. Sekarang apakah tu ayat penjelasan tina ngaji mingguan kitab nuka 2 surat naon ayat sabaraha? Oh tafsir. Atuh tapi teu kudu diterangkeun lantaran mawa kitab masing-masing. Geus juzna nyaho, surat nyaho, ente teh nyaho, tinggal meuli bae kitab ente. Ulah hese-hese. Cenah teu bisa macana dengekeun wae geus ku dengkul ulah hese-hese. Aduh. Walau ta'aqaba wallahu a'lam.